Sakedeung kami teh babawaan takokak kacang. Ieu teh naon teh anu Hai, selamat datang di video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dudung Channel. Percuma gablek mobil ge. Ari jan gablek teh buka mah. Manyarek bukaku takokak jeung kacang. Aya nu amis nu kieu mah amis ge amis lalai. Aing mari kinyeum duit. Aing main eta bener. Oh nu ieu barengan. Pada nukeran ya. Oh, betul ya, dan nuker ya, ini gemes. Astagfirullah, hari bulan puasa ini salat teh. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ning. Urang dia maneh. Aya ka dia sareng orang mana ya? Iya, Mang, kami teh aya piomongeun sakedeung. Kami teh babawaan takokak kacang. Ieu teh naon teh anu papaya. Nah, eta budak make diturang di dinya naonan. Teh diangkeun ka mana? Kudu bararunya anu ieu. Heeh. Perlu ieu teh kami teh aya perlunya. Ieu kami teh cenah pancing lagu ge. Buka teh kudu amis-amis. Tah, ieu gedang aya amis ngan tungtungna asem. Asem teh mah teh leueur mah ulah mah asem leueur. Oh, nyata yang geus asem, yang geus leueur di jeung loba sikian panu amang mah kaduanya sikina nya. Loba eta mah. Loba ieu mah. Ieu. Nah, jeung kami teh mawa ieu takokak jeung kacang daun coya sama. Nah, nuhun ieu. Jeung kieu tawaran nuhun ieu. Aya piomongeun lah sakedeung. Aya moal kacang anu ponok ka dieu teh. Ieu, urang mah teu butuh kacang panjang mah. Anu ponok dibawa, anu panjang dibawa kami mah. Anu teu banganyiksikan dari kacang panjang, kudu disiksikan. Kacang ponok teu kudu dikumahakeun. Hah? Kudu dikumahakeun. Nya teh natadeun kage jadi kacang ponok. Oh, nya da geus beurah nya eta naginya kacang naginya. Daun nagela lumer eta mah. Singkirintil sing teu kaberak. Ieu kami teh ka dieu teh. Karek nyang duit yang buka, yang beli kolak. Gawat. Yeuh, naon teu buka? Naon tuh ukana? Teu urang teu buka. Aya ieu kolakkeun yeuh. Kolakkeun kira ku kami ngelek budak. Gampang saadi itu putus lagi. Hanya rek nyieun sugan 5 mah. Usen bayar tenaga aing. Hah? Bayar tenaga. Makanya kami pada kos muning tenaga ge rek pake ngawuluku, rek pake naon ge. Ieu urang panco jeung urang bayar tenaga. Ayo, panco dina naon? Dina naon pancona? Cenah aja. Mana ka di sorangan? Sorangan kami teh mau mobil di ditu teh ka dieu teh. Mobil, mobil. Lain tumpak, lain. Dipanggul mobilnya ku kami itu tah. Mobilan pikir. Heeh. Ini beunghar boga takokak kunaon teh. Ieu teh ieu. Menang banget, lalakon lagi menang jauh. Oh,
Tempoan. Ogak. Halus. Cau pentilan si odah botak. Teman kami ya Syah. Pentilan. Naon tuh aralus. Tuh siganya tuh. Ini buka di dia we. Ame teu kudu nginjem duit. Naon atuh kami buka di dia itu bukan budak Rabul. Dia buka budak. Boga kami teh boga budak ayeuna teh kena runguan di imah teh. Cenah cek nu hiji hayam kolak cau, cek nu hiji hayam kolak pulang kaling, cek nu hiji deui hayam kulak gitu tah. Campur adat kebaran itu lah. Pendak maneh balager. Waduh, boro-boro ka balager. Itu kan anu cika tara daekeun ngalawan kalancukna. Nya heuh ngalawan kalancekna mah tuh meureunnan pae. Aya nu bungsu teu daekeun beungal ka adikna teh. Kan nu bungsu. Heeh. Bejana mah teu beungal ka adik teh nya. Udah ngaring ieu pan bejana ge bungsu mah nya aya adian alarane wae. Sugan nu cikal. Heeh. Cepet bari bahong nagernya. Heeh. Anu cikal teh tara galak lah kalancuk teh kitu teh. Bener kata mana? Pan cika ladana ge pangheulana meureunnan teh boga blegeur lanceuk. Kaget kamu ah. Eta baju mah berang merot jeung kursi urang mah aduh. Kok nya asa loba bling-blingan kieu nu kami ge. Ah, ajar mah beunghar mah wajar, baju bling-blingan ge loba. Iya mah nya kitu. Jeung duit kontolanan. Lain. Urang mau minjem duit kontolanan mah. Kontolanan. Capek. Hei. Di mana? Tanya duit asa boga. Cicing geura. Buru, Kecil anggaran. balik balik heula ceuna. Tewan. Buru menaya weuh. Naon? Coba baca nama peringatan naon dia. Peringatan naon? Mau rokok. Baca singkari. Peringatan naon pemerintah nanti bisa menyebabkan. Dilarang menjual memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Nah bener pisan ieu teh kudu dikugu pemerintah teh. Oh. Sekurangnya peringatan pemerintah. Naon? Lockdown bisa menyebabkan tegablek duit. Lain eta. Oh bener. Rokok herbal. Rokok ini mengandung dan melahirkan. Lamun disereg, disesar. Oh. Karena gelasan itu. Disesar. Oh karena gelasan. Dibelah, dibedol gitu, gelasan dipantengkeun. Sesar. Disasar eta mah lain disesar. Ah budak ari dongkrak keur dieu teh geus diurungkeun ka kadipadan. Ya. Kau nya alam. Ya, maneh yang dikolak. Kudu sieun. Baik diukur dia pasti. Tarumanan kuntilanak lah sieun. Nu kitu mah. Kayaknya omongan kuntilanak. Ayangnya sabab-sababna. Kunaon? Kuntilanak teh asalna teh. Anu paehna keur ngajuru sok jadi kuntilanak cenah. Kuntilanak. Naon? Kuntilanak. Sieun lah budak ieu pan nu kieu paeh di luhur. Budak putih bobot tapi mah ieu. Paeh di luhur. Nu kieu Lampung heuh. Cing dieu. Dari luhur hidup di luhur kan kieu bener ya. Oh, nu kos kieu merenangnya. Eta di mana modal tasnya dulu jadi kuntilanak. Aya deui urang ulun pikasieun mah. Naon? Boga budak. Bukan geura. Sak. Tapi payah mah tah kitu kan urungkeun. Anu ulun pikasieun urang mah. Naon? Anu paehna pas nyieun budak. Naon? Eta mah jadi pentol enak. Yeay. Lain kuntilanak apa ya? Atuh da buah edan eta mah meureunang. Ujang ieu ieu. Oh ya. Kantongan deui ku aing berat. Nang gerak adukeun, hayam ge pan mesti kantongan masuk diadukeun. Aing mah budak cicing. Rek ka mana? Ya. Naon? Balik mah aya yang buka sertifikat kita bawa. Ieu. Hatur nuhun atunya. Nya bisa pulang. Heeh. Nah, beureut ngaleutik urang teh sanu pulang teh yo. Atuh lepaskeun. Aduh budak. Eta budak ke gurawil karunya.
bekal wae ya. Erek lah rek dibekal kadekeun mu kami dibekal. Abesan lah. Salusan yuk. Lamun ieu budak aduh. Yes. Ayo ya. Payun angkat sampurna. Langsar Ya. Assalamualaikum. Ulah teh era teuing mah nya nu beunghar nginjem duit. Aduh. Nah, sadaya jelema ngagorowoknya. Naon teh? Asa anu tinggalin dipikir-pikir teh. Sarimi poho deui tinggalin. mantong aja dong ngabuburit di dia. Ngabuburit kumaha geus jam 1:30. Tengah genep. Namun mana setengah modal mana rek balik ge. Ieu ama sia maaf boba sia. Ayo rek we kami mah. Ayo tenang payun. Ayo kesadayana babadag lembutna ayo urang arui menang Sarimi jeung duit alhamdulillah. Ayo mobil kami kemana ya Allah, kemana mobil kami Gusti kemana batur menang nginjem teh kemana mobil Gusti kemana para rugu. Gini aya mobil bodak rek nginjem kami mah. Awas, awas. Tuh tadi mah ditumpahkan aya rek dipanggul we. Terus kita.